Anishkurli wali walidayka ilayal masir. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam man ahabba fitrati falyastasina bi sunnati wa min sunnati nikah. Kepayunan keluarga besar Ibu Sinareng Rama calon pengantin istri pangersak Bapak Ujang Sukmana kali Ibu miwah sadaya kulawarga anu dipihormat. Kepayunan Bapak Kepala Desa Cikareo Utara miwah reng-rengan staf aparatur Bapak Ketua RW RT tokoh agama para ajengan para kiai di ieu wewengkon anu dimuliakeun ku Allah Subhanahu wa taala. Rombongan di Dusun Cilayung Desa Marga Laksana Sumedang Selatan anu ngiring jajak oge keluarga besar panginten tuan rumah di dieu sadayana anu dimuliakeun ku Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan aya dinu kawilujengan, dinu kasehatan, dinu panyalindungan Allah Subhanahu wa taala. Terkhusus, teruntuk, teristimewa panginten kanggo putra-putri urang anu dina waktos ayeuna baris melangsungkeun akad nikah A. Cecen Sofian Sinareng teh Cici Habibah. Mudah-mudahan aya dinu kalancaran, aya dinu kasuksesan sabagdana hidup tuaan ngalaksanakeun akad sing dijantenkeun keluarga anu bahagia, sakinah mawaddah warahmah, salamina aya dinu ridho pandang tuyungan Allah Subhanahu wa taala. Kembang malati ligar dina ati hiji bukti urang sanggakeun puji ka Zat Ilahi Rabbi Allah nu Maha Suci. Bang campaka anu mangkat dina dada bentuk rasa bangga urang sanggakeun puja ka Allah nu Maha Kawasa. Kembang tanggung anu gumulung dina jantung bentuk rasa syukur urang sanggakeun ka Allah anu Maha Agung tur nu Maha Linuhung. Salajengna salawat miwah salam kawilujengan pamugi salamena tetep dicurah limpahkeun, dikocorkeun, dikucurkeun ka junjungan urang sadayana Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Natrak ka kulawargana, para sahabatna, dugi ka sadaya umatna anu satia satuhu tumurut tumutur micinta micontoh kana sunnahna kana risalahna pamugi urang sadayana kalebet umat mantenna anu baris teng sapaati yaumil akhir. Bapak Ibu anu dipihormat pribados ngawakilan keluarga besar Teh Ika kali Bapak Iwan oge Bapak Bayu